lamun urang ningali dina kitab Tanbihul Muqtarin pal musibah-musibah pong gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai. Aing manitip ka Haji Iim bae ka adi anu lain malah jadeng dengan ieu kajen ka neraka ge Im. Asal sia bae ka surga Im. Kajen deungeun mah musibah panggedena kiai nu tadina wow ka kiai wow jeung ahli Allah. Kuari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang. Gubernur wauh diwauhan karena pamerena duniawina. Presiden diwauhan teh karena hayang pamerena. Kapolres diwauhan hayang pamerena. TNI diwauhan hayang pamerena. Musibah panggedena bagi kiai kos kitu mun teu percaya paeh ge berarti lah. Silakan. Kiai mah jeung kiai bae. Waktu negara acak-acakan sia asup ke negara acak-acakan iya tuh komo lamun henteu masalah tapi geus datang ka mana kebenaran berjuang sia ayo coba kiai mantak kula dibujuk titah ieu titah henteu aya nu mere kamari mah duit sakitu dihitung gede leutik mun leutik mau ngaing ieu ih ditangtangan kula mah bupati deuk mere ka kula berapa bupati mau ngasih saya ternyata ya 200 juta harta aing leuwih tibatan 200 juta jeung bupati jeung aing sugihan aing digos ku kula ih pokon kitu cenah kieu atuh cenah sugih mah teu kudu dibere aing mah jas sugih mah aing mah mobil lain hiji aing mah imah sakitu agrengna bila perlu sia disubag ku aing sa bupati tak kudu bisa kitu im jadi kiai mah ulah hayang disumbang malah nyumbang ayo besi jalan kurang bagus bejakeun ka camat sumbang ulah kudu camat nu nyumbang besi susah camat jang naon duit jadi dibawa ke akhirat henteu mending bangunkeun ka jalan maksudna kunaon eta Pak Bupati ieu masyarakat geus mengemis kami cenah ieu blok deui aing mah asana sedih ngadenge kitu ja aing bae nu lain camat sedih atuh komo sia beureun camat ya Allah ya Rabbi ta camat kasedih bejakeun atuh ka calon bupati ka itu sumbang ta jalan ta rawatan lain dek dibangun dek dirawatan itu dirawatan mah tuh di batuan doang setting begitu